Mana pasien hiji-hiji acan ieu teh. Hei, jurig anu ti kaler nu mawa esteler jeung es doger. Eyang anu calik dina batu leueur lukutna mina. Eyang nu calik hanapeun batu beunteurna mina. Gerah hadir. Jurungkeun pasien simkuring. Nu ti kidul ti kalerna, ti kulon ti wetana, awewe lalakina. Hadir asal ulah banci, sok gararetek jeung nu kitu mah. Hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, incu ka dieu Alhamdulillah pasien abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Abi teh. Geus ngomong. Abahnya ho pamaksudan jeung kahayang nyai datang ka dieu. Bohong Abah mah. Sing percaya. Abah boga ilmu teropong bintang. Ya. Kumaha eta Abah teropong bintang? Bae nyai teh nyaho kana ilmu nu kitu oge. Nu penting abah nyaho kana pamaksudan nyai. Jika teleskop merenya. Nu kitu pokona mah barudak ayeuna piraku teh nyaho kana kitu. Kieu we nyai. Lamun maneh hayang dipikanya hayang dipika cinta ku hiji lalaki, kuncina hiji. Maneh daek mani, maneh daek ngaruru. Maneh kudu ngosok kuntuk lain bau entong gitu maneh. Oh, palingan Abah lain daekeun ka abi teh. Maneh ku tara daek mani, maneh tara daek ngaruru. Geus aya mah geus abah nyaho kan tara ditu. Abi teh hoyong kajang aib. Urang suka pura Abah. Tapi ituna alih meuning kitu. Kumaha abi teh hoyong menangkeun Kang Aib? Gampang itu cuma gampangnya itu ya tadi hal ini makai senjata nu aya ti baheula dekat tingali Abah itu dah abi marabin jauh anu deket maka tingali kawannya tingali tuh ya teh keris ganeng urang mimitian ku Abah mana Abah. Hei, juring ti kaler nu resep kana es teler jeung es doger. Juring ti kidul nu resep kana goyang inu. Juring ti wetan nu resep nuang ketan. Juring ti kulon nu resep niup balon jeung nyanyo balon. Haling nyingkah tong ngahalangan kana jodoh incu aing. Nyingkah sia beres dah nyai. Tiap tadi ayeuna mah ngadeukeutan ka Abah, ngadeukeutan. Ayeuna mah kali kana naon Abah? Kali urang buka aura maneh, urang buka. Oh, megelis? Repeh dengekeun Abah. Asihan aing lain asihan si lain. Asihan aing sinjang tirut. Asih ka aing sia nu burut. Ti peuting teu bisa sare sababreareun. Ti beurang teu ngeunah dahar da eueuh deungeun sangeuna. Asih ka aing, asih ka awak aing, asih ka incu aing. Sima aing, sima maung datang aing kabur. Yak ka dieu nya. Kan Abah. Gelu dukun tanya. Mun sangit da kita harus teh bau ya malah dukun tanya. Baru saja ku rasa
Bang. Aduh Ci. Woi Bang, woi. Bang, ayahnya usia tengah ganggu wae abah ke semulean. tong ulah. Dukun mah tong gaul. Tong kos di Jaro. Ayah naon sia teh aya pamaksudna naon ka dieu teh. Orang teh boga masalah, Bang. Paling ge aya kahayang. Majikan itu tuh amak terpugu-pugu, Bang. Aya kahayang eta mah. Naon masalah naon zaman kiwari. Kieu bae. Tekau ningali puteuy jeung sabu, Bang. Jual seak we lompat dah langsung bush. Ya, Bang. Duluy naonnya. Tekau ningali ieu ningali bah. Tekau ngadenge musik. Jong iga mah kieu, Bang. Gitu, Bang. Mau ngatur siap ya, Bang. Aya we bade. Jeung keugeuh bae naik takakau, Bang. Aduh. Parah eta mah parah ayeuna. Geus ripuh penyakit kitu. Aduh. Aya bisa ku abah di umbaran. Kan berat syarat berat. Naon basuh we kurang dicomponan, Bang. Hiji kudu mawa beas ke Cianjur. Balik Bang, mana kitu, Bang. Yo pisan Cianjur mah, Bang. Cek abah ge berat. Ningali Bang, kieu moms mah. Orang berat cek abah ge pajangan kitu mah berat. Nu kadua kudu mawa hayam hideung anu syukurna koneng. Omat ulah laja ulah jahe syukurna kudu koneng. Cau kulutuk jeung dowogan kelapa gading sakitu ngan tong poho rokok surutu jeung kopi hideungna. Mun aya mah gude ya. siapa kopi rokok mah kalem di. Eta kamaroni aya bisa ngayun. Syukur. Kalem mah. Antong poho calana jero jeung baju jeung foto pamajikan maneh bawa ka abah jeung isu bawa ka dieu. Nah, Mbak mah poligami, Mbak. Tong kitu, ka majikan urang Lain kitu, lain foto poligami. naon, Mbak? Foto KTP kah? Eta syaratna cidituna. Oh, kalem. Da gagabah atuh da hese cek abah oge nu kieu mah. Dalaka atuh. Kudu fotokopina atau naon, Mbak? Fotona. Foto biasa lah fotokopi, foto jelema kenal kopi mah meunang nginyuk bawa ka abah. Mbak. Gede kopinya. Kalem, Mbak. Geus mulean bieu ge. Kan omat ieu nama bayaran nama ayeuna kana rekening abah. Abah geus ditagih ku Bang Emo. Tapi gak rekening urang mah. Aya amplopan cairkeun di Mang Roni. Tuh kalem. Ke transfer ke Mang Roni ka mah nyekeun, Mbak. Bang Emo geus nagih. Kalem ayeuna langsung gas. Juga nama juga sakitu ti abah mah kade omat tampoho bayaran. Bah kalem, Mbak. Jeung ini Anjing nyeri. cari kesulian dia.